Deka, oi. Beres, nih lancip kieu deka, set, 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 kita bentar teh, di teh, lagai, pokoknya nama mantap, aing bebe jana rek gawe, aing mau radio, aing, pokoknya senang aing, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus di mana, Ge? Oh, terus teh babaturan eta nitah gawe paling ge cenah 3 jaman gitu. Emang ngagawean naon atuh, Dek? Sampai 2 jam? Naon ari teh 2 jam lan naon 3 jam cik urang oge teh. Oh, teteh salah denge meureuna dikira teh 2 jam padahal 3 jamnya. Emang aya pagawean naon atuh, Dek? Eta cenah kurat goreng teh. Dek, ama katilanya. Ya sok atuh arek gawe mah, tapi awas kamu ngawadul, kamu suka bohong. Moal aing mah bohong tenang, aing nya. Oke. Siap. Budak ka mana nya euy aing. Nya budak Neng. Neng. Naon, Pak? Ayo. Neng, jagaan si mamahnya bisi aya nanaon ke di rumahnya. Oke, Pak. Bisa pagi ke Pak. Aduh, yuk nih dah. Lain neng ari bapak maneh ka mana lila teuing pan sok wadul bapak maneh mangga bohong ka mamah teh yuk urang teh neng lamun aya urang teungeul geura sakali mah. Ayo mah. Aduh, ini kalau itu kalau lojor gitu malah dar sugan kudu dimusikan ya mah alah. Anjay, ini nanti Kamarana dek, mending ngabring. Ane ngali salaki dede tuh Ayah tadi mah dia nginjem parang. nyatuntos lah pada di penarian si atus kan we aya di ditu. Ya paling ge disusukan si eta mah. Mari mah gusap lain gawe tadi teh. Dek, salaki maneh teh ieu dengan ngabohong. Wah bapak maneh teh bener neng ngabohong. Hayu neng nu sabar carikan. Hayu mah. Bebe jama arek ored nama kelah musuh radio sok waduh ieu ngore tuh tepok paring nguseup kan cuma maksudna dia teh aya kararasa geus mawa useup langsung nguseup laukna teu meunang pan lapur kieu we cicing aing. calak di mah Urang teh jadi aya nguseup gagal aing mah. Data masih sok kawaduh jadi pemajikan. tamahana ieu sok ngawaduh kalangcekeun ka pamajikan pikas sebel. Jual ke aing radio teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu pokona mah kasadayana wilujeng wayah gini ya. Pokona mah tong diikuti pokona namanya gaya-gaya Kang Igi model tadi pegawaian ngusip disusul-susul ke pamajikan jeung anak-anakna pokona mah sebagai anak ada Neng Mariam, sebagai istri adalah istri aku asli, sebagai kakak ipar saya ini adalah Mang Asep, sebagai kakak asli saya sebagai kakak kandung adalah Teh Yanti. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, sareng komena. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.